Ya Rasulullah salamun alaik. Ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia, Syekh Nawawi At-Tanar. Hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan. Pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali, peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna. Ieu jang kuburan anyar deui, memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan dihijikeun. Pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene. Imam Romli kagali beleger kene. Ibnu Hajar beleger kene. Eta pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar, belah dia Imam Romli, kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi. Eta teh balaleger kabeh. Laporan ka raja, ada beberapa mayit yang masih utuh, bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya, begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya. Dipendem deui, maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya. Dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli, kemudian belah dituna Syekh Nawawi. Jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener zarwa bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar, oh aing gerek maot, kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah teu bener minta info. Naon nu kaluar heuy. Eta kos kitu. Teu bener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Didorot di mimiti. Ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ka makam Syekh Nawawi. Bletrok. Potong beko. Dokot deui nu anyar. Pas pelobah dia bletrok deui. Potong didatang ka 11 beko potong kabeh. Lain lalaga. Nu terakhir nu kabeh mamuriang dan nu kabeh mamuriang ieu operatorna, supirna maruriang kabeh parah. Nu terakhir mah malah datang ka maot. Nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11. Bletrok. Nyanana dibawa ke rumah sakit maut. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad. Makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi? Diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak. Nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi.
jelema letik sederhana. Syekh Nawawi mah masyaallah tawadhu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS teh mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nya kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata ngobrol menyaritakeun nya saya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon deket beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ge kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu horengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah besok Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu bae teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf ha kaf iya pa nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini, waduh sama dengan diderita.
bangunan derita, waduh, malam kehujanan, keanginan, siang, atuh teh mah meureun di luar bae budaknya. Hitung-tungangan saeutik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bae tuh. Panjang teuing teh surat teh panjang teuing. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamangmang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusina mah eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilaga. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat mah meunang cau hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah da tausiah capek aing mah tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15 dan mah tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepatea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepatea kitu eusina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur kae berubah. Ulah ngadahar lauk. Esok aya santri ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Pasti ngadahar lauk. Emang tepat pantang aing. Pasti ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon? Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog balik lauk endog ngaranna ge sarua bae
Endog itu bisa, endog mah menang. Ulah ge beberemna puputina mah menang. Tolol udah. Nu maksud bantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya teu masalah ge. Kuari bantang lauk gitu teh. Tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Abdul Karim. Wow, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka harti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula. Tadi beja aku. Bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang masa-masa kieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan, bertubi-tubi, terus dijawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah, sia sakitu bete bisa awas, geus kuaing. Henteu nyalalina peula ka sisi, abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dieu make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean ada saya nawe teh sopan kalau teh gitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percaya jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ieu oyang tah bangunan cek cenah dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini urang mah kopea dengdek datang ka biasa-biasa bae urang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna
majazna dilempeng-lempeng karti baik kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal ka harti moal bae kajian kumaha tapi ku Syekh Nawawi dibongkar di pretel di mufradat jadi bae ka harti waduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak tanah beak kuno hajat nyokot pokokna mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ka Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan ku ari deuk dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun ku ari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran